Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Duh, iya sanggup nih alus kieu nya. Mau bahas nama mahal sih orang asa adalah saya teh. Laki pulang Punten, emak Neng aya di bumi ya teh. Enggak, punten. Aya bunda ieu di dapur we ka dieu we ya. Punten emak Neng. Har kenaon ieu teh? Iya, keur bunda bari ngawap saeutik. Enon ieu teh? Bunda tanya aduh punten. Bade ieu masih kon kondangan yo. Saha nu anjat teh bunda? Si Tikus Mini dan Arjuna. Sahanya asa terkenal emak Neng mah. Eta anu di pengkolan teh geuning emak Neng ah. Manya teu apal yo. Teu apal emak Neng mah saha eta teh? Iya geuning emak Neng, anu boogna teh diomprek geuning hareup teh kitu warna hejo. Oh, si Billy Eis eta teh. Emak Neng karek apa da ngaran aslina eta si Tikus Mini? Ira kitu eta teh bunda hajatna. Teuing nya teh emak Neng, bunda ge poho ieu teh teh isu minggu hareup kitu nya. Bulan hareup ting tahun hareup ah. Nya etana eueuh na undanganna ketanggalan. Cing orang eueuh da tuh ditinggal lagi bunda. Ngaran hungkul tuh si Tikus Mini dan Arjuna. Nih atuh zaman kieu we make kene kopinya undangan teh atuh geus usum undangan digital ayeuna mah. Nah, nu Neng eta undangan digital teh? Eta geuning bunda anu dikirim di WA geuning. Jika Ibu Heni geuning kamari pas ngawin ke budakna pan ngirim undangan teh kana WA eta mah. Oh, eta teh undangan. Bunda mau karek apa da eta teh? Oh, heuh undangan namaruk naon atuh bunda? Banyak bunda tehnya eta teh penipuan gitu soalnya pan aya link-link kitu geuning bunda teh. Sieun cun katipu. Nah sieun kunaon bunda? Ya sieun ditipu atuh kan cek bunda tadi sieun ditipu kan manya apaan cenahnya lamun eta si linkna diklik cenah angka teh si ngaranna teh si M-banking teh duitna teh bakal beak. Oh gitu. Emang bunda boga M-banking gitu ya teh? Manya nya boga atuh mama Neng kieu-kieu ge nya bunda teh boga M-banking eta teh sa hiji eta boga. Tapi asal doang eta boga M-banking teh. Oh. Nah meni teh kudu sieun atuh bunda ari duitan mah. Menya tapi anggar atuh mama Neng kudu waspada eta. Waspadalah. Sigana mah bener eta si Ani teh geus hamil. Emang mama Neng kudu apal da beritana. Ai bunda geus merekeun can eta ka si Ani. Acan mama Neng, bunda teh teu boga duit eta bulan ayeuna mah nya abang bulan naon eta bulan mulun. Loba pisan eta anu hajat. Meni mama Neng geus merekeun acan. Mere mama Neng mah tadi di PHP-keun isuk-isuk ka Bu Erna amplopna. Punten mama Neng aya. Iya di dapur Bu Erna. Mama Neng. Karnaon ieu? Aya bunda geuning. Aya Bu Erna. Menyok. Mama Neng ieu hidangan. Alah Bu Erna nuhunnya ieu. Sami-sami Mama Neng. Mama Neng. Apal tuh? Menyok Bu Erna mah nya datang-datang teh kadang mau gosip ya. Menyok. Ieu mah gosip bunda. Terus naon lamun lain gosip atuh Bu Erna? Prasangka. Ngenting bae timbul kita prasangkana. Menyok. Sangorokeun atuh Bu Erna eta mah. Emang gosipna naon gitu? Tanya si Ani. Siga namanya hamil ti heula. Cek saha ieu teh Bu Erna? Make jeung cek saha mama Neng apanya? Pas dia Bu Erna merekeun teh si Ani teh katinggal eta beuteungna teh gede. Asup angin meureun eta mah nih. Lain hamil kembung eta mah kembung. Maknya asup angin berang-berang mama Neng meni mau mungkin Bu Erna mah yakin eta si Ani teh hamil di luar nikah. Menya apaan emang geus hamil si Ani mah? Tuh kan benar mama Neng. Bu Erna mah apaan tidak pernah salah. Perkara hamil di luar nikah Bu Erna pasti apal. Ari bunda cek saha ieu? Apanya bunda teh ka puskesmas ieu ada berobat pan. Terus panggil jeung si Ani eta teh. Kok bunda teh ditanya we, Ani eta deuk naon ka dieu ka puskesmas? Ieu cenah bunda deuk naon ngaranna teh dipariksa kandungan cenah geus 4 bulan kitu cenah. Bunda kamari ka puskesmasna. Alah, 4 bulan bunda. Meni teh nyangka kida Ibu Erna, panya teh si Ani teh nya awewe bager kitu. Ternyata si Ani teh wanita tidak baleg, awewe teu baleg. Belang meureun eta teh. Menya, entah Bu Erna, entah hamil duluan si Ani mah apaan tahun kemarin teh geus kawin, tapi kawin sirik. Oh gitu, atuh salah meureun eta Bu Erna teh nya, aduh. Tuh Bu Erna tong makasih ujon eta henteu, nepi ka nyebut batur eta awewe teu baleg. Aduh si Ani hampura Ibu Erna nya. Tapi nah tuh si Ani teh langsung hajat gedenya, pan atuh beungar si Ani teh kolotna eta juragan beas eta si Haji Nurdin. Oh apaan iya Bu Erna mata kentu jeung resepsi di barangkon. Kan si Ani teh digerebek eta teh dikawinkeun teh. Kumpul kebo. Banyak.
Tuh, pan benar. Si Ani mah awewe terbalik. Cek Bu Era kenal, mak Neng. Bu Era mah tidak pernah salah. Oh, gini terbalik si Ani teh Bu Era. Tapi Bunda udah kenal ke puskesmas ya Bunda. Oh, apaan iya, mak Neng Bunda teh berobat ke puskesmas ya. Bisa lah bujur nyari maknya tuh. Banyak. Tapi nya yang apa si Ani tehnya? Kela. Si Usep jeung nelpon segala deui teh. Bu Era tiba si Usep nelpon. Hayo. Nya Bu Era. Bener resep gitu eta Bu Era mah manehnya ditatangan kitu ku salakina Bunda mah maknya bora eta mah salaki Bunda mah kana japati wah ngapain eta maknya sabar atuh Bunda lah maneh ieu Bunda ge sabarnya ieu ge salaki mah maneh iraha balik eta maknya teuing Bunda teuing deuk lebaran teuing deuk puasa teuing iraha nu penting mah ngirim we duit salaki mah maneh mah deuk balik teh naon teh balik ge maneh capek kieu nya hirup ieu mah ngan nyusul jeung nyusul dugungnya nanya sekali-kali mah. Tapi nih kasihan dibungkus ya mas. Mun dibungkus kumaha. Nih jika sama koneng dibungkus karetna dua ada. Aduh Mas, karena naon eta teh meni nyantai kita juga Putri Duyung. Hah? Kira Putri Duyung. Ya Putri Duyung. Berarti mana eta meni cantik kita memakai kacamata. Jika iya nah, jika meniun. Iya geus ti mama ning anu ding kayak segala deui tiung teh. Tapi mana Imas kening geus dilepas eta perban. Mas Bu Erna tapi nya dipikir-pikir Pak Mas teh asa jika anu gelo gitu memakai perban dina tiung lain di Indonesia tapi dina tiung lain jiga Imas da emang maneh mah gelo hah naon cenah Bu Erna nih sok bener wae teh bener ngelodek kemarin teh ngomong ka Imas ning teu wae kok bahasa tungguan teh mana ya bajuna oh nya Bu Erna teh poho ka laundry ka maneh ninggal atuh ku Bu Erna cekot heula nya bajuna ke ku Bu Erna anterkeun ka maneh hayu nya meni da Bu Erna mah oh, itu lo batin ngegosip jadi pohon kalau mereka nih bau teh kucing kieu ya teh. Bub, udah sehat kamu ini gening udah tidak diperban sekarang mah. Bub, ini aku udah sehat udah sadar lagi kenapa kamu? Oh gitu, alhamdulillah tuh ya hari gitu mah. Tadinya teh kalau masih sakit sama aku teh mau dibawa ke rumah sakit, takutnya kamu teh kenapa-napa gitu. Udah Bub, aku udah sehat ini teh. Jadi jangan dibawa ke rumah sakit ya. Bawa ke rumah makan aja ya deh, ayo. Aku lapar ini. Ya udah tuh ayo Bub, yuk. Ya Bu, ini pas bisanya kita si Bub datang gitu pas di jam makan siang. Pas bisa nih mas sandahar yuk. Ngobrol sama siapa kamu teh Bub? Enggak Bub, enggak ngobrol sama siapa. Hayo atuh orang berangkat nanti kaburu beakeun sangunya ayo. Ya Bu, duluan ya guys aku mau makan dulu ini sama mas pacar. Kalian juga jangan lupa ya dahar dulu masih maut. Bye. Aduh. Ismin. Orang lewat yuk. Hayu aku mah tapi kur duaan wae ieu teh. Nya duaan wae ada geus jeung saha deui atuh. Tadi bawaan enggak guys ini teh. Jeung datang deh makhluk ieu meni kamu muncul wae Ica nih lamun aku jeung si Neng keur ngobrol teh. Ya biarin atuh Jasmine. Tapi kamu teh apa maksudnya ngechat Kang Badru min? Bener kamu Jasmine. Teu salah eta teh. Tadi Ica mana ngomong teh make bismillah. Nih aku ngechat Kang Badru jangan naon henteu. Jujur aja Min, Ica mah gak apa-apa daripada kamu main di belakang sakit hati Ica Min. Naon si Ica nih badan ge sasin hayang ka Kang Badru. Si Ica hayangun, tapi eta teh kamu bener Min ngechat ka Kang Badru. Henteu Neng nih, kamu tuh percaya ya sama aku? Henteu dah aku percaya juga sama Allah aja. Terus saha tuh anu ngechat Kang Badru ada lain kamu Min. Emang ngechatnya di naon Ca dina FB, dina Instagram atau na Twitter? Jasmine ini cerah. Dina FB ngechat naso. Ngaran FB na naon sok? Melati Teja. Cai meni jauh-jauh teuing kamu tina Melati ka Jasmine. Teuing koneng meni via omongan wae kamu mah nya. Kunaon sih? Kerbau kelek teh. Ya kan lamun Melati bahasa Inggrisna Jasmine bener tuh. Ica bener. Teuing Ica meni lieur mana mah? Jasmine kamu dek mana? Aku dek ngalewet. Dek balik aku mah muak tadi ngelis koneng. Ica ya hari kamu meni berhasil sa buru. Oke. Buru atuh Ica meni selama gitu hari kamu Ya dengan sabar butuh tenaga kesini teh kana cate candahar lulus. Nih kok anggarnya hari kana ada harte. Jasmine gak cukup eta tinggalin. Bos nih, tapi kamu teh nahan eta Ica ngomong gitu ka si Jasmine Neng. Ica mah asa henteu tega karunya si Jasmine.
Kan si Jasmine teh ulang tahun Ica jadi kita prank gitu kete surprise. Oh gitu Neng, emang iraha ulang tahunna gitu. Engke Ica ulang tahun nama hari Minggu tanggal seberanya? Pokoknya apa Minggu Oh gitu. Tapi nah Neng ini tadi pranknya dari hari ini. Untuk jauh-jauh tuh yang ini teh harinya. Baik atuh Ica si Jasmine teh kata makin benci sama kamu teh. Kamu mending jahat kamu Ica teh gitu. Bercanda atuh Ica, bercanda eta teh. Mending teu bisa diajak heureuy maneh mah. Oh bercanda ini teh. Jadi dirayakan ulang tahun si Jasmina ieu teh Neng. Eudeuh Ica apaan katanya kayak mana terus teh kita teh surprise gitu. Oh gitu. Atuh mun kitu mah nanti kita bawa ieu Neng bolunya. Ya mawa atuh Ica mah nya tangan kosong kamu teh. Tapi kata kamu Ica nya engke mending mamana teh kue ulang tahun nu biasa nu Black Forest atau donat. Mending naon? Cok Ica masih mending ciwangnya Neng jadi bisa pesen ke Ica. Maknya ulang tahun ku ciwang dirayakeunna kamu teh mending sok aneh-aneh wae. Kata kitu bawa ciwang kitu bergoyang ciwangna. Nih lucu. Tapi da Ica malamun ulang tahun dirayakeunna sok make ciwang Neng. Ciwangna ditumpuk kita make lilin. Anu di warung lilinnya segede kieu. Ya kan kau mah mampuna ku ciwang atuh Ca. Lamun kau mampu kitu mere tumpeng pasti Neng yakin. Iya sih. Ya udah tunggu donat aja we Neng. Bisa sih nya make donat gitu ide yang menarik Ca, terima kasih. Tapi nah aku kudu donat Ca. Cek kamu nah aku kudu donat. Ya kan lamun donat teh mah hiji meureun Neng donat pasti genep lah minimal. Jadi kan mun teu aku si Jasmine ke Ica bisa minta terus dibekal jang di imah. Si Ica meni minta ongkoh, dek dibawa ka imah ongkoh gerak. Tapi baik sih, asal kamu udunan. Sabaraha Neng udunan aya 2.000. Iya, 2.000 cenah. Dari kana naon 2.000 Ica atuh ini teh 2025, 2.000 mahinya buat apa? Mah ya karena donat anu di kantin 1.500-an Neng. Ica atuh meni eta mah donat tegas, donat kamari anu di kantin mah. Kan kita mah dek merek si Jasmine lagi donat pingkan mambo anu viral geuning na TikTok. Oh, jadi ini teh udunnya sabaraha bawang nih. 15.000 aja kita beli yang setengah lusin. Tapi Ica teh boga Neng duit sakitu mah menolak teuing. Apa minta kakak Badru we nya? Soalnya Kang Badru kamari ngomong ka Ica dek ngembalikan sepeda listrik. Mun gitu kan berarti Kang Badru teh loba duit nanya Neng. Berarti sih Ica. Heeh juga mendingnya mental ke Kang Badru. Sekalian minta bala-balanya. Ya udah tuh Ica pergi dulu ya Neng mau nyamperin Kang Badru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica. Mending geunahnya mun mau ka bawah kitu bisa dipentaan duit. Neng mau ka bawah kitu. Tapi embung aneh bisi galau dari hate. Assalamualaikum, mah Neng balik. Waalaikumsalam. Sebalik ini si Neng teh. Bunda mau balik? Manya. Mama Neng ngusir eta ka Bunda. Lain ngusir atuh Bunda eta mananya. Aing ngusir maki atuh. Cing atuh Bunda geura balik rek naon di deket meni pagadagan ya teh. Nah eta ngusir. Nya bener, Bunda salah. Hampura Mama Neng nya. Jadi rek balik mah ya teh Bunda. Manya. Ya ge udah Mama Neng. Tapi Bunda teh nya rek minta saran nih ka Mama Neng. Saran naon ieu teh? Nih minta we saran Cek Mama Neng nya yo. Bunda teh lanjutkeun deui tongnya eta Bang Emo. Aduh, masuk. Nyalanjutkeun we Bunda atuh ari butuh keneh mah. Mun geus teu butuh nya kumaha Bunda eta mah keureun oge. Tapi nya Bunda teh geus ngomong eta kana Emok teh bahwa Bunda teh odok oron Bang Emok mau ngambiluan di Bang Emok. Kumaha tah Mama Neng? Ya tinggal ngomong atuh Bunda meni dek lanjut deui nek Emo kitu. Teu jadi eureun. Nyara rese pira ngomong kitu oge. Bunda teh apaan era tuh Mama Neng ngomongna soalna Bunda teh geus ngomong kitu kana Emok teh. Maknya Sok loba ke era meni geus bulan oge. Manya. Naon ada bulan teh Mama Neng? Heeh, eta Mim. Mah, si Bapak nelpon. Kana Neng mama kadinya ieu. Aduh. Har ka mana eta Mama Neng? Balik pisan ya Bunda ditinggalkeun sorangan. Jadi naon geus anu bulan teh? Manya. Naonnya? Ngobrol ka Mas ya so. Mama Neng aya. Tak Kakang Badru sekalian minta bala-balanya kayak temenan. Oh bercanda ini teh. Jajan Bang ya lihat. Tapi baik sih lah mendek minta donatnya ya. Itu yang sepeda listriknya sih. 2, 3.
Oh, bercandain ya teh. Udah dirayakan ulang tahunnya ya teh. Oh, oh bercanda. Hai guys, hari ini Ica mau syuting bersama Neng Jasmine. Ini bagian Ica, tapi Ica teh lapar karena tuh diberi daharku karena Resna.